laut gas. Oke, kita sedang mantai Pelabuhan Ratu Sukabumi. Tuh ayo orang syuting teh. Ayo syuting ah. Halo, di mana? Dia orang di dia di pasisir ngeluniis di tenda gae. Lu sok we Kang pake we tenda mah bebas da nu urang tah mah kitu sok we pake geus aya naon-naon mah beja we ka saya Kang gitu Kang nya. Saya mah ieu saya di belah kidul di Karangkau Kang. Sok santai we Kang ke telepon di saya Kang. Oh atuh. Tapi bisi aya naon mah ngomong urang mah geun we antepkeun heula ke lamun aya naon deui rek ditelepon maneh. Heuh nya kitu we Kang lah nya. Ya kabar di saya Kang nya. Gitu Kang lah ieu saya keur aya penuh dengan jelema ieu. Nya Kang kitu nya. Kayana urang rek ngisi lah di dieu. Ya sakitu. Siap. Anjing den ngarewatena teh mana? Jika nyewa anak kawan wae marantok gue. Teu saler teh kitu teu bebeja anak kawan. Goblok gue tinggal dulu. Batur na tuh aing awas. Bebeja. Naon ieu teh asa kurame pisan? Lagi kau kudu diburu-buru. Naon? Pipilon batur sialin. Naon ieu teh asa kuriweu? Kumaha ieu teh? Batur sialin ya. Aing dibeli abe. Heeh, terus dia tanggung jawab. Dulu si aing balik heula tuh. Oh, ka dieu ku aing hitungwan, nya ge aing lain urang dieu. Anjir. Bos. Gawat, bos. Aduh, di dia tuh jelema nyewa tenda kalabur. Aya baturna ngadat. Turungan lah datangan lah. Waduh, anjing aing keur panas kieu, tambah panas deui. Aing mana urang siksa jelemana ayo datang. Aing hayang nyaho panas sarang. Yuk. Lur, ka dieu lur. Ya naon teh, naon? Lain dieu teh urang teh diadat ku boga tenda cenah. Majarkeun teh kudu mayar cenah. Saha nu ngadatna saha? Tengkeun tenda ieu teh nu adi urang. Saha nu ngadatna saha? Alungkeun ka laut paling jelemana. Gitu teh sagedeung di datang. Tuh bos itu tuh jelemana tuh, hayu bos. Kan kadeureum beungeut aing mah. Ayo, bos jelemana Oh iya. Mana mana tuh? Iman bos anu poporongos tadi teh lur. Ieu lain sia teh ka naon teh? Arisia. Arisia imah pan lanceuk aing. Lu sok we Kang pake we tenda mah bebas da nu urang tah mah kitu sok we pake geus aya naon-naon mah beja we ka saya Kang gitu Kang nya. Saya mah ieu saya di belah kidul di Karangkau Kang. Sok santai we Kang ke telepon di saya Kang. Yuk, Kang. Alungkeun ka laut paling jelemana. Ya sagedeung di datang. Teh kabuan urang dieu. Sama. Ngomong naon?
Masalah tenda lain. Wah, kayak dibayar tenda mah. Eken. Naon dia teh sakurame pisan. Mereka kudu diburu-buru, tenda ge can ditutupan ya iki deui. Kayak dibayar sia teh. Aduh, baturna beak siap wae. Eken. Naon dia teh sakurame pisan. Asa kuriwo pisan ieu teh. Oh, gue tadi. Asa kuriwo pisan ieu teh. Wah, gitu. Asa kuriwo. Asa kuriwo pisan. Naon ieu teh? Can, Si Amang di dieu meureun. Mang. Pas cengkek teh. Aduh. Jauh mana Mang bos. Harus siap ada mana langsung aing pada butuh apal. Wah, Ya,